Kajana pria kajamparing ka angin-angin edah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu guys lanjut aprak-aprakan ieu masih posisi di Cilimus nu kamari ya kusabab poe nama teu liar guys euy. Untung ieu boga kene stok video nu kamari guys. Tapi maci da meureun moal haseumnya guys euy. Tong hilap sabari ngadengikeun urang ngabacokak, di like, komen dan share sebagai bentuk dukungan supaya urang leuwih sumanget kenyen video ka hareupna guys. Tah kitu guys, di like, di komen, aduh hatur nuhun pisan didaroakeun sigar da milik paranjang umurna guys sing saroleh budak-budakna amin. Tutu karasa guys sabari guda gidig geus panggih jeung si Amang ieu teh nu boga TV-na guys. Tah ngomong-ngomong aya nu apal jeung si Amang ieu, piraku teu apal si Amang ieu geus terkenal ka mana-mana. Wah, pokona mah geus kakoncara Kajana pria kajamparing ka angin-angin edas. Yuk lanjut, urang mendaki gunung, lewati lembah, tak kitu we geuningan guys. Intina mah berpetualang. Tah ieu guys jalan menuju imahna teh tuh loba pisan kuburan ieu teh guys, kuburan geuning tempat pangbalikan urang sadaya guys. Heuh da bakal meureunnya guys, eta mah tinggal nungguan waktu. Teuing nu nongton heula, ti heula urang nyusul paneuri, teuing urang paneuri nu nongton ti hareula. Pokona mah intina mah bakal we meureun gasnya. Heuh lanjut guys ulah papanjangan. Tutu karasa geus nepi we guys, langsung we ditah dicobaan ku urang teh kanu bogana teh efek teh nah TV teh jelek we hurung. Atuh lapur ngomeana ge teh tulus sakitu we moal balik hatur nuhun.